jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jeung guru ahli Allah beda. Mantak urang kuari hayang jadi murid Tuan Syekh teh sakumaha tadi Bukit Turmudi dicaritakeun, ieu Tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangteuleuh mata, aya catatan-catatan muridna. Kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus. Tapi cek Tuan Syekh, aya kula mah geus teu hayang, nu penting murid kula salamet. Murid kula hayang disalametkeun. Kasalametanna kumaha? Ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka. Geus atuh cek Gusti Allah catat dina buku. Bukuna sapangdeuleuh mata. Ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah. Ieu lain buku kos kitu ya, buku maknawi. Alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta. Kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi, ente bahkan nyokot sapi. Kan beda, gubernur mawa, JBG mawa ka dieu, urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu. Jeung berikut-berikutna eta ngaranna tanda mahabbah. Aya anu mahabbah mere, aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah mere kabeh deuk sanu ngadahar. Teu kumaha siapa eta urusanana. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dicatat di akhirat nanya Tuan Syekh ka malaikat Malik. Aya murid kula eueuh nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Eueuh cek kana. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik, geus geura ka sorga. Moal. Emang kunaon moal ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masyaallah lamun urang boga bupati model kos kitu tah. Mantap jasa geus. Boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep. Taulah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti mantep. Kumaha ngomongna ieu? Oh mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyat.